Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Api yang diraja kalsin. Apli kelas opata. Apli bade ngalagukeun nadom anak Adam. Anak Adam di dunia anjeun gumbara. Hirup anjeun di dunia teh moal lila. Anak Adam umur anjeun teh ngurangan. Saban poe saban peuting dicontrengan. Anak Adam paeh anjeun teu nyorongan. Ku anak salaki henteu dibaturan. Anak Adam paeh eueuh nu ribawa. Ngan asiung jeung boe anu dibawa. Anak Adam pasaran teh lolongseran. Saban poe saban peuting gagarawan. Anak Adam anjeun keluar ti imah. Digarotong dina pasaran teu tugeunah. Aduh Bapak, aduh emak, abdi keung. Rup ku padung, rup ke tanah, abdi sieun. Anak Adam dikubur teh poe pisan. Nu nyaang iwal bacaan Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.